Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal Ke sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami pandungan deui lajenganna carita nu poe kamari katunda dina judul carita Jawara ti Kuburan karangan Kiliksa nu ayeuna baris dibandungan ku para pamirsa bagian anu ka-34 na. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaju dina bagian anu ka-33 pedaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam teu peuting di wewengkon Gunung Sukma. Atanapi di wewengkon Gunung Naga Sukma khususna kana lampahan Kisaron anu harita dikepung wakul buaya mangap ku makhluk-makhluk goib teh alias juri-jurinya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos tamah maga urang sami-sami bandungan ku sadeana. Ke sugri para wargi mangga urang pusirkeun perhatian urang kana carita nu poe kamari katunda. Kaayaan alam peuting di wewengkon Gunung Naga Sukma khususna ka Kisaron anu nuju dirempug ku para siluman teh. Kaayaan alam harita teh peuting beuki peuting bae. Sadengkeun di hiji tempat di wewengkon Gunung Naga Sukma aya hiji tantungan jalma anu kereng hideung horeng siman horeng Kisaron teh. Anu harita keur pakeupis nadah serangan para makhluk-makhluk gaib tingkalayang di Jumantara nyerang kabeh ka Kisaron. Ya, udah kumaha lawan ayo. Gamani pabuis dia itu. Jika nasek anjing jamit nu ngagegeh di dia ya payo. Ya bukti jika nu ngahayangan kana pamaksudan aing sia. Cek Kisaron bari jeung muterkeun awakna bursat aya sinar bodas nembus poekna alam peuting. Koceak auting jarerit deui jiga tadi meunikeun kareang. Peledug disabeudereun Kisaron loba haseup ting peledug. Lila kulila terus naraek ka luhur. Les teu katempo deui. Tapi di eta tempat sejen geus ngalegeudeut deui atuh anu sejen. Kisaron merikeun kangarahuh narik napas panjang pok harita. Beedan. Haram jada sa jurig. Ngaloba-loba deui mangkeluk teh ha. Kudu kumaha carana aing sangkan bisa ngusir kabeh. Cek Kisaron bari jeung harateret nempuan jurig-jurig kuncung anu keur ngepung ka manehna. Malah tilo oge opat makhluk ting gelap nubruk kana sirah Kisaron. Cek karasa deui sirah Kisaron teh meuni tiis camewek. Leng karasana rada lieur ku Kisaron teh. Tapi gancang Kisaron ngerahkeun hawa panasna. Yah, Burisat aya cahaya anu kaluar tina sirahna Kisaron. Koceak ting jurung gunung eta si jurig kuncung ting jarerit. Terus ting kalayang di Kajomantara. Sarta jerima tim peledug jara dihasib. Nampok kajadian kitu Kisaron jadi mangi ilham. Kalayan toloba pikir diterus bae manehna ngaluarkeun sakabeh kakuatan dirina pikeun ngalawanan eta jurig kuncung. Di saguliah eta tempat ngadadak jadi panas. Hawa nyongkab estuning mata hareudang jeung bayeungyang. Tapi Kisaron mah teu eureun terus we ngerahkeun kakuatan elmuna. Nya nu akhirna di Jomantara kadenge anu ting jarerit.
kembang sene ting buricak haseup anu ngagulung di jomantara ting kalayang kaluhur. Lila kulila mah jep kaayaan alam jadi simpe. Nu ting jarerit geus leungit. Haseup-hasup anu ting garulung di jomantara geus musnah. Renghap kisaron harita narik napas panjang. Terus ngusap kesan anu renung dina punduk jeung dina tarangna. Geus kitu pok atuh harita kisaron. Ayah. Keke rasa tu sabaraha jaya anak-anak tas walak. Kusak itu ge mabur siya tapi awak aing tadi capek yo. Waktu beak ke punggung ngalayan anu garero. Aing kapaksa kudu hees di dia yo. Cek Kisaron ngomong serangan briblek atuh diuk bangun anu lungse. Terus ngajejentu nanangkep tuur. Ari panon mah moloho ka langit anu poek mongkleng buta Raden. Tika anggangan katempo aya cika-cika anu rumang. Kisaron menikeun kang ngarahuh bangun capek pisan pok harita. Alah, dengan kayaan penting nu ketiga poeknya. Masih aya cahaya nu rumang sok sanajan ngan sakiteup sarua jeung hirup aing nu poek. Mudah-mudahan aya kene cahaya sok nanajan caeuti. Ayah. Cek Kisaron pikarunyaeun. Bari jengjung nangtung deui terus atuh ngaleos indit ninggalkeun urut diukna bieu. Bincang oge jauh cakakak di jumantara harita teh aya nu seuri bangun anu bungah pisan. Jadol deh. Nges aya doyen nah di dia cepat jadi loba juri. Apaan bahala mah kada loba juri mata kaya dia mah burung geus loba nu modar kasaran mu di dia tempat yo. Ajawa urut pakalangan tarung nu mawa korban jiwa urang. Nu mata jadi loba jiwa yo. Cek Kisaron bari jeung tanggah. Lantaran eta sora anu seuri kadenge deui di jomantara. Malah disusul ku sora anu ngomong bangun anu berat jeung iman. Yang kurang hidup reka mana deui heuh? Semua bisa indit di dia. Lantaran sia kudu jadi pancurengai. Sia kudu modal di tempat sia wawarak. Ngajet sia. Siapa berupatnya sia semua burung kasusu ku ngaing. Cek eta sora anu ngomong di awang-awang. Tapi edas teh katempo jerimna. Atuh Kisaron teh jadi keheuleun. Anak gro teh Kisaron harita ngagurwok tarik pisan. Alah, sia wawayak. Bangsat saha sia sok. Jurig atawa setan sia. Lamun heueuh mah sia wani ka aing sia sok. Gada turun yuk urang adu kekuatan jeung aing. Nanti kira aing krek kabur. Nanti kira aing ngelekian ku sia. Allah, pikeun aing mah dolo. Kisaron bari jeung ngabedega nulak cangkeng. Panon bodas jeung pupurelakan neges-neges kaayaan di jomantara. Bisi aya makhluk atawa jalma nu bisa ngapung. Tapi edas, nu katempo teh anger we ngan ukur cika-cika nu ting kariceuk. Telila keleuweuh deui teh jumantara aya nu ngajawab. Sorang ngagerem handaruan aweuhanna ting saleor ka unggal madhab. Sharon cangkorak wih. Aing ge nyak. Sia ka sia teh dulu. Saja aingnya tanya sia kabeh lalakon sia. Maya aing yahu kajajak anu sok ngabebaskeun anu geus ngabebaskeun ka sia. Tapi esa sia ulah atoh teuing sia. Wawayak. Eta jajakan teh dulu
Lain na hajarik na bebaskan siya eta mahan siya kadar kabeneran siya. Ya, ayo na siya matatapuro mo na ninyo. Aku si jajak kata modal alat nadrina di acak-acak kuda nagabatin siya. Siya anu jahat yun. Aing baka modalan sia-sia. Aing baka nganterkan sia ka akhirat. Malahan ba ay bisa bakal naruang siya sangkan di kubur sa umur. Wah, Mual ayat di dalam anu bisa ngabebaskan siya. Monrek upload dongeng Mang Dodi izin atuh. Anu ngomong tanta Minimal tingali bebeja jirim ka ahli dadenge warisna. ti jomantar Ulah asal jirim nama upload tetep deui. dekat tempo atuh sanajan kisaron tip bolotot oge tetep we anu katempo akhirna on kisaron ngahulang semu bingung manehna mikir sadroning hate mikiran anu bieu ngomong jeung mikiran kana eusining omonganana. dah alam dadah sa setan. Nah saha siya ti ha? Manusia anu jiga si pecut kilat atau jurig siya. Tapi nah, batnya ho kana sa kabeh lakon aing siya balak. Wah, arwahna si budak nu kumalayang kitu mayo. Kaya, asa mustahil deui lamun kitu teh. Duait mana arwah yang dihirup kene nyaha ari keur hirup make eleh ku aing. Lamun heueuh masih budak gagah di podaran siya ku aing dulu. Padulit euy, sia jurig naon oge aing teh sieun. Tetep sia kudu modal ku aing. Cek kisaron bari jeung tangkah red ka kenca red ka katuhu reupeureuh menitip paraket raketek kisaron harita musirkeun sakabeh kakuatan dina panon maksudna mah hayang bisa awas atawa nempo dinu kaayaan poek lantaran waktu aya di jero kuburan oge manehna mah bisa nempo kana kaayaan alam di luar ku jalan ngerahkeun sakabeh kakuatanana pikeun nembus kandalnatan anu ngubur ka manehna. Teu lila bray panon kisaron nempok cahaya nyah bentak breh kaayaan sakuliah eta tempat ku kisaron katempo deui lir ibarat dina waktu ti beurang. Boro-boroning tatangkalan nu sipatna gede dalah sireum ge nu ngarayap dina sela-sela jukut ku kisaron mah katempo kelawan jelas. Nyeh kisaron sirileuti terus luak lieu neangan anu tadi ngomong tapi teu aya nu nyumatak nu dijakeun da eta we sakur nu aya di dinya ngan saukur barang paeh wungkul akhirna pok kisaron ngomong sorangan. Ya kamana tah si mangklup ka sabean teh? Pidaku bisa nyumput di nu caang anyaman. Sabab boro-boro nyumput di daerah ieu sia najan di nu jauh ge ku aing deuleu moal borong ka tempo. Nah kamana tah si setan mangkeluk teh? Cek kisaron berjem terus sarateret hingga tempat ditempuan kelawan jelas tapi tetap teu manggihna naon. Sanggeus rada lila Jilog deh hareupeun kisaron aya hiji makhluk nu rupana pikasieun. Awak jangkung badag, rupana teh hidung pisan. Huluna teh bogaan buuk alias botak gunul. Ngan ukur aya tanuh weh dua tingrang gagak jiga tanuk nguning. Ari panon bolotot jeung burahay beureum. Sihung weh ranggeteng, huntu sarekeut estuning matak paur. Ari beuteung bucit reuk herang. Ari sukuna ting berhil babaring bingan. Nempo makhluk nu datang kitu kisaron rada ngahulang sakedeum. Sabab kisaron teu wawuheun kana jirim anu sarupa kitu mah. Sabab memang kakara harita papanggihna ge. Parandene kitu kisaron mah teh sieun. Lakas rog maju dua lengkah panon kisaron ngolotot kata makhluk pok kisaron ngomong kelawan tatang. Jangan ada sia ha? Sia. Nanti kita aing mau bisa nolo kana jirim sia. Diwawajek sia ku aing mah wawalak sia.
Jeung Kisaron beri jenulak cangkeng. Jika nu amak pisan kata makhluk. Sabab geus jelas-jelas jadi panghalang kana pamaksudan Kisaron. Pok teh eta makhluk teh ngajawab. Surana tetep ngagerem handaruan. Malah daya bedana we jeung anu tadi. Mandong hahaha, siapa balak? Wah, mulai sombong sia cangkodak hidung. Aing mah tada sebut, ka manusia nu sombong deduh. Rek naon sih, dadang ka jero. Jeung eta makhluk anu teu beda jeung jirimna jin. Atawa urang anggap we yen eta teh jin we. Tapi anu yakinan mah duka teuing makhluk nanahaon. Malah Kisaron oge teu nyahoeun kana ngaranna. Da buktina we rada colohok. Komo ari nyebutkeun teresep manusia nu sombong mah. Tarang Kisaron ge rada kerung. Tapi teu lila pok Kisaron harita. Hei, montong seserian aing mah teu ngeunah ngadenge seri sia teh dulu. Yo, jin ibrit. Aing mah lain sombong dulu. Tapi aing mah boga hak pikeun ngalawan ka sia nu ngabongohan ka aing. Aing aja dulu datang ke tempat pikeun ngalabuah malah ka hidung. Ku aing rek dipake ngubaran gunungan aing nu kering. Sok sia tuduhkeun ka aing sia. Di mana ayana eta buah teh? Lamun teu nuduhkeun wah. Sia bakal modar ku aing. Mandong hahaha ya. Jawab siapa nanya aing siapa balak. Mandong seri. Sok ya. Uluh, muni sagala ulah ih. Muni rangu kitu eta ngomong teh. Nyaman dia boga Polo sia jeho. Nanyakeun bot bari jeung popolotot ih. Boga pangawasan nyamor. Atuh sia teh muni wani-wani deui ngangai. Nya arek mah dipake ngabinasa ngaing. Eta jin bari jeung matana buburilakan matak paur. Cacakan lamun lain ninggan ka Kisaron majikeuna tangtu bakal ngagibrig bari ngihan maneh. Dan untung we Kisaron mah teu sieun kanu kararitu. Manehna tetep tenang bari jeung malik melotot ka jin. Malah rada tanggah sabab jin teh jangkung badag. Malahan mah pok Kisaron harita. Karena gajeng kekuatan aing sia liwat cimahi dulu. Najan sia jangkung badak ku aing moal kerajian. Malahan mah mua sebada haliana yang kalak sia. Udah wakak kokok sia aing cengeunah kana celi aing. Lumayan jeung dibatan modar luwih hade geda bejakeun sia. Cicing. Di mana sia ayana buah malaka hideung teh sia balak. Ha? Jeung Kisaron bari jeung molotot. Panon ngahaja dipake sasak pikeun nyalurkeun tanaga batina pikeun nyerang jin anu aya hareupeunana. Kisaron molotot. Ari jin ifrit oge balik molotot. Atuh puguh dua mah tabantorok dua kekuatan batin geus mimiti diadu. Dina hal ieu tetela. Kisaron rada unggul. Naon sababna unggul sabab tetela we jin ifrit mah teu kuateun lila geuning. Manehna terus luk tumungkul bari jeung meureudeuy jiga nu serap. Malah terus ngusap beungeutna. Taksiran mah matana karasa panas jeung peurih lantaran kakuatan Kisaron ngandung hawa anu panas. Sok sia. Sia. Dok aku sia. Gumah ampun ya cangkodak. Ampun ya. Doban aku. Menyonyahin menimuri. Nyebut bari-bari seri sia. Jin ifrit julung luncat ka tukang. Dua lingin nungkupan beungeutna. Da eta awak nu jangkung badag teu kuat nahan pangawasa Kisaron. Pok harita jin ngomong bangun anu sieun. Waya, aduh, waya. Puas ya.
Madake siya kuno kaain kuno nga hargaan siya wawalak. Buwas siya tidagor at kakay siya dat tinulo. Ay, ampun. Ampun na Sharonin. Ko ba ita kaain na po Sharon eh? Sharon siya goblog! Ay, makumawan ni naganggu kagisim siya. Yabi ay perkaya buah malakay naman. Ay, hindi mo bisa nga bigyakan ron. Wala na siya kulunyangan kulangan. Ayo manay manon. Cek eta jin bari jeung balikeun awakna. Maksudna mah rek kabur meureun. Tapi kenangan sakilat tandukna dirawel ku Kisaron bari jeung luncat. Dang atuh sirah jin angalengak. Yuk beledug tu Kisaron munyel kana walikatna. Yuk Ayah, ayo. Siya, baru kanan aing kenya, hoy siya rek lumpat. Wawalak siya. Ampun Haron. Ampun Siya. cek eta jin bari jeung gugurbugan hayang lesot. Tapi walikatna karasa panas jeung seuil. Sabab tuur Kisaron teu beda jeung gada beusi. Pok Kisaron ngaharita. Awas siya, sok siya. Haratinya siya walak. Siya minta ampun di ganu siya tadi. Minta ampun siya panon ripu siya rek kabur. Nah, marukanan aing kena aho siya. Nah, aing naman tong babacot siya. Sok, beda-bedakeun. Di mana aing buah malakahidung? Jawab siya, sok. Sok, siya jawab, sok. Ampun Ron. Kain ron siya. Buat ayah. Manisya ulangangan. Sok siya. Di mana siya ayah na buah malakahidung? Jawab siya. Berjeng beledug atuh tuurna kana punuk jin Ifrit. Padahal mati nyahuan teh henteu eta makhluk teh. Tetep neken ka jin Ifrit supaya nuduhkeun Malakahiden. Sok siya. Ayah. Sok siya. Di mana ayah malakahidung? Jawab. Ayah, ampun manusia. Ayang macam ngabohong tapi kena berkara eta mah benar-benar kenyang. Jangan Baik usurangan. ngamah bisa nunjukkeun itu udah benar ini kenyaho, Ron. Jawab jin bari gini. Tapi teu bisa bebas. Lantaran tandukna disecekel ku Kisaron. Malah pok harita Kisaron. Nah, siya rek bohong kain. Aing macam percaya kena cungur siya sok. Lamun siya teu ngabedakeun kain, dah jiganya kapaksa siya teh dihukum ku aing yo. Cek Kisaron bari jeung ngagibig-gibig awak jin. Pok jin ngomong di semua anu ngalengis. Lantaran manehna mah bener-bener teu nyahueun kana ayana buah Malakahiden nu keur diteangan ku Kisaron. Sok siya. Ku aing siya arek dicangcang siya mau bisa ini. Dong gitu, Ron. Nah, siya teh kain. Ron siya. Ampun manusia. Kau mah benar tetap mau bisa ngabedakeun. Siapa udah meyakin tanya. Omat udah mah udah diganggu, Ron. Jak semua ngaganggu kaman. Siapa? Mohon siya. Lamun hawa mah siya tanya ho kana cabuah. Tang tuna oge tadi moal ngahalangan ka aing siya balak. Jeung moal ngancam-ngancam kana jiwa aing siya katut nyawana dunungan aing. Dah siya kanyahoan ku aing. Duma sar kana eta kapaksa disim siya ku aing dianggap penghalang. Jeung dianggap musuh anu bahaya. Duma cak ulah kaget.
upami tungur siya rek dihukum ku aing. Perkara mua malaka hidang mah panulit aing. Jadi banyakan ku siya oge mua burung bisa kapagih ku aing. Aing mua bisa dihalangan ku makhluk non lagi. Hayo, rasakan si Ifrit. Rasakan siya. Cek di saron beri geup eta tanuk jin teh dicekel ku dua lingena. Ring kenik dijundungkeun meningan sagiriwil sakitu badag teh. Jika nate hampangeun pisan sanggeus aya di luhur hiu. Ampun Ron, walah ampun Ron, uluh wahid. Yat, waduh, punya. Tajin kegirengan, gancang kukisaron ditewak di tanuk dan digusur tarik pisan. Ari anu dituju ke kisaron tangkal malaka anu badag kira-kira segede bitis. Yo, jebet tangkal malaka ditenggel ku awak eta jin. Borobot gebru tangkal malaka penggas. Gerok jin ngagerowok tes tuning mata kuatir. Walah, ampun, waduh ya, Sampai siapa? Maka dia ampun-ampunan siya. Ay manggas 13 ampun dah. Siya kudu mau dadinya dengan aing. Jadi saron guak pada tangkal malaka. Brut, brut. Dahana dipicenan. Nu tinggal dengan kari bangkotna we. Sanggeus gitu beres dicecapkeun kana taneuh. Tapi terus jetut ku kisaron dicabut deui. Atuh nu tinggal teh urutna wungkul. Melawong jigaliang. Pok kisaron harita ngomong ka eta jin. Ini kasabayan. Sok si asup sa kanal yang urut tak akar tangkal kaisa. Asup! Asup ya! walah, bangga, Isaron harit badi jeung ngacir ceruk nunjukkan eta liang urut tangkal kai teh. Terus ngajongklokun eta jin. Pok jin harita. gula maju bisa liang naloti godo. Ay macam nita itu goblok. Nita sa tes ya asup panaliang. Minaan asup yang henteu na makumasya we. Lamun teh nurut jebabu kulo siya ko aing. Minimal Saron. bebeja ka ahli warisna. Jumron atuh harita. Hulu jin digebug ku tangkal malaka sagede bitis. Guak jin harita ngagero. Jin musapan huluna. Sedengkeun atuh. Tandukna anu sabelah dicecekal keneh ku kisaron. Sok siya. Rek nurut aja umur siya kain. Moal kurama sababuyak na letik doy. Semoga kira-kira awak asup panaliang roti. Cek eta jin bari jeung gogodeng. Tapi ku kisaron teu didengi. Kalakah dijawab teh ku pandeungeul. Hiu. Iya siya naon di udag-udag ko aing. Ayah hulu uing. Jebron di tengah karyau gebru eta awak jin teh nyuung. Sirahna kerasa lieur. Samemeh ngomong deui ku kisaron ditimpah ku panegeul anu leuwih tari. Yo. Eta jin robah sorana. Beblak makan bari musapan sirah anu gunul meuni heran. Pok kisaron harita. Ah siya. Aing macam nita ampun kasih tapi nita asup panaliang goblok. Rek nurut kamu mas ya. Asup siya asup. Ayup. Nita asup Waduh. Jebron cungcungan eta jin ditajong. Panganguran pisan jiga teh. Kisaron harita ninggang deui ulu jin. Yuk beledug. Goak deui. Jin bangun lieureun sirahna pedah didagor. Pok ngajawab balaunan semu-semu ngalengis.
Ya, ampun. Genoy ngerejayong kanyadiyang. Aya ulah ditenggelan deing jaku kodot getera di kia-kia. Siya. Sok siya. Pukolo siya tala dibongolan ke ku aing siya dibongolan na. Ampun manus. Genoy ngerejayong kanyadiyang aja ulah ditenggelan wae. Ya babawang uing gadayan yang menilinu. Cek eta jin bari jeung gibeg-gibeg ngagibegin awakna. Paledug jimna ngajadi haseup. Sadangkeun tina leungeun Kisaron nyerebun haseup ipis anu rada panas. Saterusna eta haseup anu jirimna jim teh dipaksa tina asup kana eta liang. Sanggeus ka jero kabeh. Hiuk bres ditutupan dewe ku tangkal malaka urutna anu tadi teh. Sanggeus kitu magero di jero taneuh teh anu gagurawokan. Ampun. Udah lepaskan manus. Udah jeung wajib hukum sadagi mah ampun. Ampun. Jempe siya di kasabalan. Aing geus cukup marekodong ngaran ka cengur siya. Tapi ku siya teh didenge teh dianggap. Jadi tidak aing ngerek ereh ku cengur siya. Cek Kisaron beberwekan atuh bari jeung geup nyekal tangkal malaka anu geus nancem. Terus diteng deui ka handap. Jerit-jerit di jero taneuh hanapeun eta akar tangkal kai teh aya sora anu jejeritan es duning mata kuatir. Bekelila bekelaun. Tungtun mah las weh teu kadangedina naon. Jep kaayaan dirinya jadi simpe-jempe. Terus Kisaron luak lieuh berjeng ngagereneng ngomong lalaunan. Ayah. Mau dari saya wayahna siya. Untuk seumur-umur ngajedog siya didinya. Tina hukuman aing. Kaya darah iya mua ayam manusia anu ngurampeun kajabat aing. Jadi ia tangkal malaka mua ayah anu nyabut. Saya tungtung tangkal malaka nancem. Sia mua bisa incah di dipek. Merasakan hukuman ke aing sia jin terus genung. Duh! Cek Kisaron beri cumiduh terus. Kencis we indit ninggalkeun eta tempat. Dijajab kureangna sora jangkrik. Malah ti kajauhan sok kadenge sora anjing anu babaung. Pasalang jeung tinggadaurna sora maung. Parandene kitu Kisaron mah teh galidir. Sok sanajan kaayaan alam peuting. Manehna mah tetep we lumampah sosoranganan. Maksudna deuk neangan pamondokan nu sakira aman. Lantaran memang didinya mah dianggap kurang hade. Kaayaan dina alam peuting tika catur urang jojoring kesna mangsa. Kocapkeun dina mangsa isukna we. Harita teh mata poe geus muncengis di belah wetan. Manuk-manuk recet di sarada. Malahan mah loba deuting ngeleber bari jeung ngeciskeun jangjang. Cai ibun anu tinggarayo tidak tungtung dang daunan meniting gurilap katojok ku mata poe. Lamun kandagen ku manuk nu hiber. Sok marurag kahandap ngagurilap lir mutiara anu ragrag. Dina kaayaan alam kitu waktu cukup mangsanya kapan cai para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna lalampahan Kisaron dina raraga neangan buah malaka hideung? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua. Urang sami-sami bandungan deui lajenganana. Hatur nuhun kumarupi parhatosanana ujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.